Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ahmad Khayan Rabani di kelas 10 MIPA 3 pada nyaritakeun carita babat anu judulna babat godog Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran, malah di Pulau Jawa teh aya hiji oge jalma anu bisa nandingin kesaktian. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeus karamana unjukan ieun dirina hayang ningali getih sorangan hayang tarung ngadu jajanten tapi teu aya nu bisa nganandingan. Ngadangu kasaluran putrana kitu, Prabu Siliwangi gawat bae nyauran para ahli nujum kerajaan minta bom bolongan segan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya gitu para ahli nujum teh kabehanana ngabigeu teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bila bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh aya di nagari Mekah. Ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Kanjeng Prabu Ali naon? Aneh pisan samameh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana nulisna. Di harita Kian Santang teu ngeunah cicing hayang ngarago patepung jeung jalma nu ngaranna Baginda Ali. Hayang ngaratarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi sejam miangkeun ageur Makkah. Rek nepungan Baginda Ali. Sanggeus diwidina karamana geus bae anjeunna angkat di Pajajaran. Numpang ngulon murung panom wae surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh nampak kenceng. Nyata leumpang dina kulit cai. Nyak gancang kali itu kakulonkeun. Bareng nepi ka negeri Makkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiyuhan hadapan tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong. Najis-najis kanu anyar datang. Saha ujang teh? Pokona kalah malik nanya. Kaula teh Kian Santang di Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali cenah. Anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten. Nah, gitu. Ya atuh tuturkeun aki. Cek eta aki-aki ngajak ngindit ka didinya. Kian Santang nuturkeun tapi kakak oge samalangkah aki-aki teh pok nyarita. Ieu aki tinggalin. Cing pangnyokotkeun ujang. Kian Santang gawat balik deui maksud rengen. Ari si aki teh nancep deket tangkal korma. Bareng eta itek dicabut. Marasabet pageuh Kian Santang nyabut deui beuki badas. Anggar bae teu kacabut. Kian Santang ngapatkeun ajian nyabut deui eta itek satakar tanaga. Aneh pisan. Lain itek anu kacabut teh. Tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae. Unggal manehna nyebut sukuna kalah beuki mebas. Kian Santang make geus ngopot kesang. Angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti bangun cariga aki-aki nu boga tergetang teu lain jalma samanehna. Keur itu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha Andika teh Ki? Cek Kian Santang senyulung si aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Baginda Ali. Ngadeng kitu banyak bae. Kian Santang kana sampean Baginda Ali. Manehna talu sadareun kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung ilmu kawedukan Baginda Ali. Kaula takluk sumerah diri hoyong ku guru ka Kanjeng Baginda. Cek Kian Santang. Tapi Andika kudu nguncupkeun syahadat heula asup agama Islam. Walon Baginda Ali. Tiarta Kian Santang asup agama Islam sarta terus guru ngulik bagian agama Islam di negeri Makkah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu,
Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka nagerina. Pajajaran ku bagina ali diwigna. Kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibabakar ku bagina ali. Nyata tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran. Nyebarkeun agama Islam teu saeutik sarayat. Pajajaran tuluy ngagem agama Islam. Ramana Prabu Siliwangi tekat kesaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton. Mungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaul di dinya anjeunna ngahiang. Ngalangit tanpa wujud. Ari para prajuritna mindah rupa jadi maung. Sakitu bae nu bisa abdi caritakeun. Hampura mun aya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.